mitra wilujeng tepang deui sareng acara matu dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sabaraha kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Kileksa atuh ayeuna nincak bagian ke-47. Dikaraosnya para mitra dongeng di dinten ka dinten di bagian ka bagian ayeuna nincak bagian ke-47 begitu. Salajengna para mitra kecap panganteur dina basa Sunda cenah para wargi upami ieu ngaleueut para mitra regot nginum para mitra. Upami barang tuang amdahar upami ngaleueut mah regot nginum gitu cenah para mitra kecap panganteurna. Aduh banget dongeng banyak para wargi dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa tos ngantosan manganyangakeun wilujeng adagukeun. Ayeuna nincak bagian ka-47. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matu dongeng enteng pangbeberatmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-47 para wargi. Mangga urang teraskeun ieu hanca dongeng kumaha saterasna. Anu mana harita teh para mitra aki antri teh para wargi sadaya. Maksad sareng tujuanana bade nepangan Raja Siluman teh. Mangga urang teraskeun. Sedengkeun para wargi kumaha naon teh maksad nepangan Raja Siluman teh bade naroskeun perkara Bah Jilun jeung Ading kitu. Aki antri teh wilujeng ngadangukeun para wargi carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ka-47. Para mitra kaum dangu tuna heula kaayaan aki antri ayeuna urang malikan ka tukang. Harita basa nyinining geus hasil ngaleupaskeun tahanan tuluy ngajugjug ka kaputren. Diiring ku para eman nu kakara bijil ti panjara. Sarerea ngarasa bungah meuni asa ditumu umur lantaran bebas tina hukuman ku jasa-jasana nyinining. Sanggeus tarepi ka kaputren tuluy dariuk meuni hempa. Nyinining dina kursi nu ditaretes ku emas inten. Ali para eman aremok dina alketip nu kacida lucuna ngajajar nyang hareupan putri nu dihormat di dama-dama ku maranehanana beuki dieu teh apak asa beuki raresepeun ka nyinining. Agan pun bibi teh parantos teu kiat hoyong ngabudalkeun kereteg hate. Ari margi pun bibi teh asa kahutangan budi ku gamparan teh tina jasa gamparan anu sakitu ageungna. Sedengkeun ari pun bibi apan parantos migawe hiji kalepatan nu kalintang ageungna. Dugi ka gamparan aya nu ngiwat. Duh, agan hapunten samudayaning kalelepatan. Pun bibi saja nampi kana sagarupi bebendu galih gamparan. Nyap. Maksudna urang mitra bebendu gamparan gitu. Ku ayana pun bibi sadayana teu tiasa ngajagi, teu tiasa nalingakeun sarta teu tiasa nulungan kana gamparan. Muhun ka gamparan nu kenging balai. Ari ayeuna saparantos bibi di Panyara nu ngabebaskeun teh gamparan pisan. Atuh berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana, nuhun agan, nuhun pisan katampi. Ceuk manu kolot. Ujug-ujug nyarita kitu we para mitra sadaya, miheulaan kanu sejen. Barang cacap omongan eta eman breh. Harita teh memang kabungah nu luar biasa bungah. Memang para wargi sadaya nu sejen ge nyararita kitu. Eusina rata-rata nganuhunkeun ka nyinining anu geus ngabebaskeun kamaranehanana. Bibi kuring mah teu rumasa ngabebaskeun bibi sakabeh. Sabab ieu sadayana parentah Kangjeng Raja. Jadi kuring mah ngan sakadar nepikeun parentah ti Kangjeng Raja ka Ponggawa nu ngajaga Panyara. Nu akhirna bibi sakabeh bebas tah kitu sanyana mah. Jawab nyinining teu rumasa boga jasa. Jeung didanya atuh nu dimaksud ku nyinining teh lain hayang ngabebaskeun para eman, tapi hayang aya jalan pikeun ngabebaskeun Bah Jilun jeung Ading. Jadi dina hatena mah nyinining teh nganuhunkeun ka para eman nu geus daek di Panyara. Sabab mun teu aya eman nu di Panyara mah moal aya jalan keur nulungan nu duaan. Tapi tangtu we hal eta teh ngan dina hate wungkul teu wani ngadalkeun. Ari eman kolot pok deui nempas leuwih daria batantan. Ih agan parantos kahartos ku bibi oge.
Munguh kanggo putri anu luhur budi, bujang-bujang teu aya jasa, sanaos aya oge tara agul. Hal ieu teh kahartos ku bibi sadaya margi agan masanes putri samanea. Yakin atuh. Hiji putri anu berbudi, luhung sareng sae mana, jemar tur wijaksana, janten moal karooh ku pamuji. Moal palai di dama-dama, nanging anu kitu teh hartosna mah lah. Janten pangaosna teh basi bakal namihan mahal, ajen langkung namihan awis. Tah kitu ari putri nu sae manah mah anu mawi sawios teu kedah panjang catur. Pokona mah bibi sadaya ngahaturkeun nuhun ti wangkid ayeuna bibi sadaya. Sejabela tumutur kagamparan sanaos ka mana bae oge bade ngiring. Pun bibi janji dina ati moal bengkok sembah ngijing sila salamina bade ulun ku maula kagamparan. Minangka tawis tumarima ka putri nu luhur budi ka agan anu sae manah mugi agan kersa nampi kana janji pun bibi. Ceuk bibi eman tatagna. Nyaritana nya sejabela tumutur ka nyinining malah mah teu kudu ditanya babaturan reang para mitra babaturan reang sejasa tuhu ka putri. Sapamadegan jeung eman kolot cep jempe deui ari nyinining ngahuleng manehna kaget ngadenge janji ti para eman. Lila-lila pok nanya deui kawas nu hayang ngajugjugan hate para eman. Ari nya kitu mah teu naon-naon bibi kuring narima kana janji bibi sadayana jeung deui lamun bibi sakabeh jalir kana janji bakal aya mamalana. Ari nu bakal nyiksa lain kuring lain sasaha tapi janji bibi pribadi. Sabab eta janji teh geus kasaksi ku bumi jeung langit. Tah ayeuna kuring rek nanya. Narek kumaha saupamana kuring ingkah ti dieu? Narek kumaha mun kuring teu aya di dieu nagara? Ieu mah lamun kitu ceuk nyinining sabab dumadakan bet inget kalemurna. Geus mimiti hatena eling ka kolot hayang balik ka Cibonteng. Bibi mah bade ngiringan najan ka mana bae ge moal kantun, bibi saja ulun kumawula bade sumujud ka agan putri, tah kitu agan. Ceuk man kolot bari nyemah. Nyaan rek bumelana teh ngong deui ditema ku baturna nu sarua rek bela ka nyinining, sok sanajan nyinining pindah. Kumaha lamun teu diidinan ku Kangjeng Raja? Nyinining nanya deui sabab kalah kabeuki panasaran. Bade kabur we bibi mah bade ngiring kagamparan, tah kitu agan. Nyinining ngahuleng manehna bingung ngadenge jawaban kitu. Sabab bisa kumaha heunteuing ribeuna lamun balik ka lemur Cibonteng dibarengan ku eman nu lobana dalapan. Mangkaning di Cibonteng mah manehna teh apan lain putri, lain prameswari raja ngan sakadar anak tukang tani leutik. Tapi teu loba mikir. Lantaran eta mah barang can puguh, buat teuing moal kitu engkena kawantu nasib nyinining can bisa dipastikeun. Masih keneh kudu narima rupa-rupa dojaan nu lumayan beratna. Malah harita oge keur kasiksa batin lantaran lamun geus inget kalemur hatena rajet nyeri perih asa digerihan ku hini. Sabab lamun hate inget tara inget kanu sejen hayang balik harita keneh ngan orok kaya dirina geus aya dina genggeman Arjuna ratu siluman nu ngageugeuh pakugaran. Bibi ayeuna mah geura digarawe deui urusin geus ngadagoan sagarupa nu dipedar bieu ku kuring kaharti pisan. Ceuk nyinining mungkas obrolan jeung para eman. Lantaran hatena geus teu genah mimiti inget kalemur, inget ka indung bapana, inget kana kajadian nu kaliwat. Harita indung bapana geus mimiti ngagunakeun akal tareka keur ngarebut nyinining tina genggeman siluman. Atuh teu matak heran lamun nyinining hatena teu genah rasa. Unjuk sumanga agan pun bibi sejang ngiringan mangga atuh permios. Cong eman teh nyemah. Kabeh meuni bareng mendeku hormat naker. Geus kitu tuluy bubar rek migawe tugasna sewang-sewangan. Ari nyinining tinggal sorangan diuk bari ngalamun kalemur beuki inget bae. Dina waktu harita para mitra Arjuna geus rengseng ngatur sagala rupa nu bakal dijalankeun. Ngarencanakeun pesta dina raraga kawin Arjuna ka nyinining. Sabab ceuk anggapan Arjuna mah kahayang manehna moal gagal. Dina teu dibere idin ku mangkurip moal mata kese sabab nyinining geus aya di dinya. Sarta geus jiga urang dinya, Arjuna teu nyahoeun yen jiwa nyinining geus mimiti digeingkeun ku aki antri. Ditarekahan supaya eling ka indung bapa. Inget kalemur jeung lemah cai banjar karang pamidangan. Harita Arjuna kaluar ti kamar urut badami. Ibu Ramana geus pindah deui ka tempat parantina. Geus kitu Arjuna nyampurkeun ka kaputren hayang ngobrol jeung nyinining, namplokeun ka nyaah jeung kasono. Da teu waleh geugeut jeung deudeuh matak hese dipopohokeun. Barang joal ka kaputren nyampak nyinining keur diuk sorangan bari ngalamun. Raji, nah nyalira bae, kamana ari para eman?
Kapan geus dibebaskeun sanes? Nah atuh nyalira wae, ceuk Arjuna bangun kaget. Tuluy diuk digireun Nyinining, panon melong bangun panasaran. Nyinining teu buru-buru ngajawab ukur ngareret, trep pateutrep jeung Arjuna tuluy tungkul narik napas atuh kagetin Arjuna teh. Ai. Na kunaon Rai? Teu damang atuh nepi kumaha? Nyinining jideung. Terus tungkul bari hate deg-degan para mitra, inget ka indung bapana. Jeung kacida keungna aya di dinya. Geus hayang balik harita keneh. Arjuna ngahuleng. Sapunten. Arjuna memang lain siluman hanap-hanap. Manehna boga andalan rupa ilmu-ilmu kasakten. Teu gugup nempo kaayaan kitu sabab sakilat geus kaharti, Nyinining geus mimiti inget kalembur. Arjuna bisa neguh kalayan hade. Gancang manehna ngawejang ajianana keur ngirut Nyinining. Teu cukup kusakali tuluy dibalikan deui maksudna hayang leuwih kuat ngarah Nyinining lengket masket ka manehna. Tetela matih kabina-bina babari terap ka Nyinining. Memang hatena keur aya dina antara sadar jeung henteu. Can kuat pisan pamadegan najan inget kalembur ge, lain hartina bebas tina pangaruh siluman. Ieu mah ngan sakadar katarik ku kainget inung bapana nu tohaga. Harita Nyinining tunuk deui ka Arjuna, ngareret ka Arjuna, nyeh Arjuna imut. Bari netep kawas nu hayang nalukeun hate Nyinining. Atuh Nyinining geus teu aya peta kapaksa nurut. Kana hayang Arjuna tetep tumetep cicing didinya dianggap permeswari raja sok sanajan can resmi hungkul. Rayi ulah seurting emutan. Margi eta teh sakadar namahan abot kana mana. Mending oge sing sadrah, sing betah, sing raos linggih di dieu. Margi kungkang ge moal dimomorekeun, sing sabar nganti-nganti tuang rama nu bari sumping ka ieu tempat. Tangtos moal gagal. Cek Arjuna bari teu weleh neuteup sorot panong ngandung wisaya. Atuh teu bisa walakaya Nyinining teh kalangkang indung bapana ngiles tina sawangan, ngaleungit tina atina kasilep ku Arjuna nu memang sakti mandraguna. Mangga sejang ngiringan. Tema Nyinining laun, sikepna jiga ti heula ngabula jeung satiasa tuhu ka Arjuna nu jadi buah hatena. Nuhun Rayi. Engkang bingah ari kitu mah mangga dangukeun. Engkang bade sumanggem margi. Tadi teh nuju badanten sareng pun bapa ayeuna sagala rupina parantos beres. Kumaha hasilna Kakang? Kieu Rayi. Upami tuang rama sareng tuang eyang parantos sumping. Urang langsung ngayakeun pesta kanggo mestakeun nikah urang. Ieu teh penting margi kedah kanyahoan ku sakumna rahayat di dieu. Kanggo ngenalkeun ka balarea dan jaya resmi janten prameswari raja. Rai kedah uninga Kangjeng Rama tereh liren tina kalungguhanana. Kursi gading gilang kancana, kursi kerajaan ragrag waris kangkang. Da engke Rai janten prameswari. Kumaha satuju upami kitu, sareng deui naon kapalai Rayi. Mangga sebatkeun ayeuna, daku engkang moal burung dicumponan. Ceuk Arjuna bangun geget, estu nyaah kabina-bina ka Nyinining, jiga nu sieun leungit kawas nanggeuy endog beubeureummna, kawan tu meunang hese capek neangan kanu jauh. Nuhun upami kitu Makang abdi ngiringan, atuh saja biti kitu abdi moal aya kahayang. Pokona mah asal salamet we laksana sapanaja ulah aya itu ieu sing lancar sareng nyugemakeun. Nuhun Rayi, nuhun. Katampi pisan ku engkang. Hayu ayeuna urang jalan-jalan. Amengan ningalan kaayaan di karaton. Oge engkang ge panasaran hoyong ningal dua tawanan. Margi ayeuna mah tos maneh tos areling data di mah kapaehan. Ceuk Arjuna bari nangtung atuh hate Nyinining nyeredet ras inget kabah jilun jeung ading. Tapi teuing kumaha manehna nurut ka Arjuna tuluy nangtung bari nyarita. Unyuk sumanga sejang ngiringan. Nuhun, hayu urang mios. Beral duanana laleumpang kalayan tenang. Nyinining dikaleng ku Arjuna ningalkeun kaputren ngajugjug ka panyara, maksud hayang tepung jeung dua jalma nu keur di panyara. Para mitra anu mulia, teka catur di jalana Arjuna jeung Nyinining geus tarpi kanu dijugjug, geus aya deukeut panyara. Tapi Arjuna meninga jenghok lantaran didinya ti isieun pisan. Ponggawa nu ngajaga teu aya panjara karosong puguh we para mitra. Arjuna meuni geuneuk beungeutna huntuk kekerot nahan amarah panon burahay beureum awakna gilir bakat ku nafsu regeureun heula terus luak liuk nempoan ka sabudeureun eta tempat. Ponggawa tetep teu aya. Ai. Kumaha ieu Rayi geuning tawanan jadi leungit ye? Malah nu ngajagana ge teu aya. Kumaha ya? Arjuna meninggal geter bakat ku ambek. Haneueul ari ras katawanan leungit mangkaning can kungsi dipariksa da tadi mah pating jalopra keneh kapaehan. Duka Kakang abdi mah teu terang, jawab Nyinining rada gugup.
Malang jeung hariwang bisi Arjuna ngambek ka manehna. Mangkaning anu sakitu ngagidirna bakat ku amarah. Waduh. Nah kumaha atunya jeung deui nu ngajagana ge leungit ye. Kumaha ieu teh ari tadi saha nu dibebaskeun teh? Arjuna nanya ka Nyinining beungeut katara beuki geung. Abdi mah mung nyangakeun serat hungkul ka Ponggawa saluyu sareng timalan gamparan. Sarta harita keneh para eman bebas sadayana. Ari dua hukuman kumaha? Nah geuning teu araya. Duka kedah ka Ponggawa nu ngajagi narosna atuh. Tema Nyinining jadi nekat. Manehna teh sieun ku Arjuna rek kumaha bae oge. Arjuna ngahulang mikir molohok salila-lila, mikiran kajadian nu geus kaliwat. Bereh kacipta basa nulis surat parentah. Kabeh nemongan sarta yakin kanyahoan segala rupana. Barang inget kana hal eta Arjuna kekerot. Nepakan sirah sorangan kawas nu gemes kana didina. Jangar ya Arjuna paramitra. Arjuna jangar ya paramitra. Cilaka gede. Yuk urang ka Ponggawa nu tadi ngajaga. Nyai kudu milu ka engkang. Cek Arjuna bari leumpang ngagancangan. Muru kalawang benteng didinya katempo aya Ponggawa ngaliwud lobaan. Sigana galummirana keur ngobrol jeung pada baturna. Barang Joal Arjuna datang sarerea ngajenghok reuwas. Sabab cara-cara tisasari batrajana datang kadinya biasana mah cukup ugulang-gulang. Puguh sarerea rusuh nyermah kaayaan ngadak-ngadak cempe. Ponggawa. Mana nu tadi giliran ngajaga panjara ha? Arjuna nyentak panon bolotot. Beungeut tetep geuneuk atuh para Ponggawa reuwasi. Kabeh ngadeg-deg bari silih seret ka baturna sedengkeun anu tadi ngajaga panjara teu aya di dinya pok saurang ngajabat. Nun Gusti nu ngajagi panjara tadi teh mulih ka bumina. Margi tugasna parantos rengse saurna teh tawanan sadaya bebas. Hah? Saha nu ngabebaskeun? Saha nu ditabebas kabeh? Kurang ajar nyanyahoan. Hayo susulan cenah ka dieu duanana. Arjuna ngambek. Malah bari tutunyuk atuh para Ponggawa beuki geumpeur. Kabeh jiga nu teu kuat deui ngomong ngan ukur nyeremah bari ngadeg-deg. Reos saurang ini trek nyusul Ponggawa nu balik ka imah. Ari Arjuna lajag-lejeg didinya bari nulak cangkeng. Ngagidir bakat ku nafsu. Atuh Nyinining ge rada geumpeur nempok kitu mah beungeutna pias. Arjuna gawena hahaok nyarekan kanu aya didinya. Nyarekan mah kanu aya nu. Dan nu jaga panjara teh keur eueuh sedengkeun kasalahan can kanyahoan teuing di mana ayana. Nganu tetela Arjuna jiga nu peus keuyang ngabarerang kanu teu boga dosa padu amarah budal. Tekung silila pucenghis anu datang tiluan. Nuduaan panjaga panjara saurang deui mah nu tadi nyusulan. Barang Joal oge nuduaan menigi sepa lantaran tadi dibejaan ku baturna yen Raja Bendu berak duanana deku cong nyembah menibar. Ponggawa, kunaon anjeun kumawani ngabebaskeun hukuman ha? Saha nu nitah ngabebaskeun sakabeh hukuman? Cek Arjuna bari molotot. Nulak cangkeng bari ngajegang matak pikasieun batur. Tapi aneh si Ponggawa nu purah nyekal kunci jadi tenang deui. Manahnya inget kana surat nu dibawa ku Nyinining teh sarta kabeneran harita dibawa. Mun Gusti nyisim abdi nampi segala rumpi babenu Gusti. Nanging mugi janten uninga nyisim abdi bangna kumaha tun ngabebaskeun sadaya hukuman. Margi dumasar kana serat parentah di gambaran. Nu dijanak mu agan putri dina ieu serat ngaunggel. Yen sadaya hukuman gendah dibebaskeun ayeuna pisan. Lajeng ku abdi dibebaskeun sadayana. Da mung salapan urang nu tujuh emban nu dua manungsa da kitu nu. Ceuk Ponggawa bari nyembah. Manehna rada teger boga bukti. Naon? Kami mah nitah ngabebaskeun sate eman kabeh lain sakabeh nu dihukum. Nah maneh belegug teuing ha? Arjuna teu rumasa salah sabab memang nu dimaksud ku manehna ge para mitra. Nu disebut teh kabeh teh eman. Leres Gusti nanging dina serat nu ngaunggel. Mung aya seselatan nu netelakeun genah dibebaskeun sadaya hukuman. Teu aya eman, teu aya manungsa. Adina kitu dan lajeng dibebaskeun ku jisim abdi nu. Cek Ponggawa tatag pisan manehna percaya kana surat nu baris ngabelaan ka maneh. Wah, balagug sia. Pelat bodoh balidu. Mana surat lain ha? Nuhun ya Gusti. Saur Ponggawa maju song mikeun surat teh. Ku Arjuna ditampanan terus diilo lilanaker. Sigana mah macana teh teu cukup. Ku sakali da kawas teu percaya tarang kerung hari serunut rina. Leungeun malper pinuh ku amarah panon beureum ari
Para ponggawa nu aya di dinya simpe nyinining oge teu wani nyarita. Para mitra kaum dangu, lila-lila Arjuna ngarahuh narik napas. Siga nama sadar kana kasalahan teu bisa nepakeun kasalahan kanulian. Ngan bae jadi ambak kapegung da keukeuh handeueul ari tawanan leungit mah. Kawan tu can dipariksa jeung can bisa nanya nu sanyana kana maksud-maksud Bah Jilun. Geus kitu surat dirames ku leungeun katuhu bari ngageter pok nyarita deui. Ponggawa, ayeuna keneh gerak-gerakeun sakabeh wadia balad. Teangan si tawanan kurang ajar. Mun aya semah teu meunang waka asup ka karaton. Aing keur panas hate, ayo alinit. Teangan dua manusia nu geus bebas. Tewak mun kabangi. Kitu ceuk Arjuna. Atuh menipating rarengha para ponggawa asal lugina hate. Sabab nu ngambak teh teu kateterusan kalah kanetah neangan. Mending keneh dititah di gawe jeung tibatan dicarekan mah. Dari tage sakabeh ponggawa nu aya di dinya rikatnya remah. Piur arinit rek neangan dua jalma nu geus bebas. Sanggeus para ponggawa arinit nyinining kacida bungahna. Ari sabab di dinya teu kungsi kajadian nu matak ribut. Jeung manehna teu kungsi dipariksa ku Arjuna. Lantaran Arjuna kaburu maca eta surat nu tetela kahartieun pisan ku manehna. Ieu nu salah teh surat. Ari suratna meunang nulis Arjuna ngan Arjuna teu rumasa salah ngan ukur amak kapegung jeung kaponggawa teu wani tuluy ngambek. Raji urang teh kacilakaan. Tawanan kabur samemeh dipariksa ieu kasalahan sarerea teu aya nu tanggung jawab. Ayo kalebet deui. Unyuk sumanga abdi mah sedang ngiringan. Temal nyinining. Geus kitu mah terus duanana arasup deui ka karaton. Ngahaja rek niis. Dihareup bari menegerkeun hate nu tagiwur. Niiskeun amarah nu ngagolak sabab masih keneh ambak nu kajadian bieu. Ku kajadian bieu ngan teu bisa nyalahkeun ka sasaha nu ahirna nyelek kana angeun jadi seueul. Barang tepi ka karaton gek duanana Daryu kalayan tenang. Tapi teu aya nu nyarita ngabaretem wae jiga nu silih bae baeudan. Lila-lila Arjuna jadi tambah pusing. Pok nyarita ka nyinining. Rai engkang moal tenang hate mun tawanan can katewak deui. Da kumargi kitu mangga Rai geura ka kaputren engkang bade ngiring maluruh anu kabur bade ditewak duanana. Unyuk sumanga sejang ngiringan. Kalayan teu loba tatanya harita keneh nyinining ngaleos. Init ningalkeun Arjuna. Atuh cunggelik bae sorangan Arjuna tiuk teu aya batur tuluy mikiran pilampaheun. Lila-lila bet ngarasa sungkan nu tadina rek init teh jadi teu tulus, tungtungna ngajentul bari ngalamun pipikiran teu pararuku. Kocapkeun di luareun karaton harita para ponggawa burber ka unggal madhab. Niatna rek maluruh nu kabur, rek newak Bah Jilun jeung Ading, tapi nu ngudag taya nu hasil baralik lengo. Teu manggih tapak-tapakna acan ponggawa lapor ka gegedugna. Yen buronan teu kasusul atuh gegedugna bingung datang tu rajana benduk. Tapi gegedugna geus meunang laporan tadi teh aya semah kolot ti nagara manusia. Akhirna eta gegedug teh boga niat rek ngadeheuskeun si Aki. Susuganan jadi tameng ngarah manehna teu dibenduan ku raja. Atuh geuwat gegedug ponggawa teh atawa senapatina ngadeuketan ka Aki santri nu masih keneh dikerem di hiji wangunan teh. Nagi, ayo ayeuna urang ngadeungeus ka raja jeung haula. Kitu ceuk eta senapati. Sabada tepi para mitra sadaya. Harita teh kapayuneun Aki antri atuh puguh Aki antri bungaheun. Sabab geus lila ngadaguan waktu nu alus pikeun ngadeheus raja siluman nu aya di nagara eta. Unyuk sumangga juragan Aki mah sejak ngiringan. Hatur nuhun upami parantos kawidian kanggo dumeheus mah. Jawab Aki antri bari jung nangtung tuluy singkil ngarah tarapi. Heeh. Ayo dundulkeun kaula urang ngadeheus ka Gangjeng Raja sangkan buru-buru beres. Ayeuna pisan urang ini. Mangga juragan. Kalayan teu loba catur tuluy senapati ini ngadeheus ka rajana. Dituturkeun ku Aki antri nu geus teu sabar hayang geura tepung jeung raja siluman. Rek nanyakeun perkara Bah Jilun jeung Ading. Nu yakin aya kadinya. Sabab tadi kadenge ribut para ponggawa nu laporan yen dua buronan teh teu kapanggih. Ku Aki antri leukeun ditanyakeun ka hiji ponggawa. Ari jawaban matak tete lapisan pasti nu disebut buronan teh Bah Jilun jeung Ading. Barang jol ka karaton nyampak aya Arjuna keur ngabaheulai dina kursi sorangan. Paroman alum bangun bingung kawantu hate keur tagiwur jeung hanyelu. Lantaran tawanan kabur basa Aki antri jeung senapati anjong kadinya. Arjuna curing hak bakat kuruwas jeung heran.
ngarasa heran nempo Aki Antri nu datang deui padahal can aya 2 minggu sakumaha nu didamgikeun keuat nangtung bari ngabageakeun. Ai bagea Aki mah ngalinggih sareng saha ka dieu? Paroman Arjuna ngadak-ngadak perag bangun bunga. Lat poho kana kakeuheul. Senapati atoheun lantaran geus kasawang yen rajana moal amak. Atur nuhun Raden. Leres pisan Aki teh ngahaja ka dieu. Hoyong pisan ngadeuheusan margi aya peryogi nu kalintang pentingna. Jawab Aki Antri bari mangut sopanaker. Gek diuk kalayan tumanina. Malah Arjuna ge diuk deui diturutan ku Senapati. Nuhun kersa sumping ma Aki abdi ngaraos binga supados namihan rasa duduluran nu saleresna. Danging punten Aki dikantun heula sakedap abdi bade marios Ponggawa rupina aya peryogi deui. Cek Arjuna bari nunjuk ka Senapati nu harita geus ngadagoan. Sumuhun mangga Aki mah ngiringan wae juragan. Ponggawa kumaha perkara buronan? Beunang teh? Cek Arjuna bari mureleng ka Senopati. Kawas nu ambak keneh ari ka para Ponggawa mah. Da katara bolotot menika kerot para mitra sadaya pok Senapati ngajawab dibarengan ku nyembah meni acong-acongan. Nun wisni semu membenuk laksa dunuka. Nyisim abdi nyangakeun sadaya-daya jalanan rumaos girang katiasa. Teu sanggem ne waktu buronan. Margi parantos disusul ka unggal jurusan nanging buronan teu kabendak. Hah, balagu teu bisa kitu-kitu acan. Naon wae gawe teh ha? Nyatu we. Arjuna gedeukna. Amak kabina-bina. Ngadenge nu teu hasil. Lat poho yang didinya aya semah ti nagara manusia. Senapati meni murungkut sieuneuun pok nyarita deui bari nyembah. Jaya rumaos lebat. Nyangakeun ka pangarsa gampar. Beungeus cicing di dieu. Arjuna nyentak panon bolotot. Jep Senapati jempe. Teu wani nyarita deui ngeluk tungkul jiga bueuh meunang mabuk. Kaayaan simpe Aki Antri ngan ukur colohoh bari ngabandungan nu disentakan. Akhirna Arjuna malik ka Aki Antri pok nyarita leuleuna keur teu jiga-jiga tasna. Aki sumangga geura dugikeun pamaksadan. Na bade aya pikeun saeu naon atuh pangna sumping ka dieu. Abdi teh rada reuwas margi teh aya ibarat ti angalna. Manawi teh moal kasumpingan kasalira. Kieu Raden. Urang langsung kana pokona we. Margi Aki teh moal tiasa lami kieu geura Raden. Aki teh dilebur ka leungitan dulu ka dua warga. Nyatana ngaran Bahjilun jeung Adi. Pangna Aki dongkap ka payunan salira teh bade tumaros naleres 2 jalmi teh dipanyar aku Raden. Upami leres naon kalepatanana, upami yakin kalepatanana ayeuna Aki sajamajengkeun permohonan mugi Raden kersa ngahapunten kana kalepatan eta 2 jalmi. Memang sarta kersa ngabebaskeun ayeuna pisan kitu teh Raden. Margi eta jalmi teh rada mahiwal di dituna oge hampuraeun maklum kirang wiwaha nu akhirna kitu kalakuanana. Ceuk Aki Antri. Estuning terang-terangan para mitra atuh Arjuna meningah huleng da teu nyana bet kadinya losna. Maksud Aki Antri teh sedengkeun manehna sorangan apan keur riweuh mikiran nu dua. Kieu Aki. Memang leres abdi nangkep 2 jalma, nu hiji geus kolot, nu hiji dingora keneh. 2 jalmi ngahaja ditewak terus dipanyara bongan geus kumawani ngibat putri. Tapi Aki ayeuna manehna teh kabur, ku Ponggawa geus diteangan, tapi teu kasusul. Malah ku Aki kasaksi panginten bieu si Ponggawa laporan. Jawab Arjuna bari nunjuk ka Senapati, nu harita masih keneh mendeko di dinya. Oh, janten nu disebat buronan teh nu duaan teh kitu agan. Sumuhun kitu. Margi tadi kaburna eta mangga nyangakeun ka Aki. Na bade kumaha da tawanan parantos kabur samemeh dibebaskeun. Dina ieu ridho teu ridho kapaksa. Da geus teu aya di dieu. Ceuk Arjuna bari pepeta panon melong ka Aki Antri. Leng Aki Antri ngahuleng sabab lamun kitu carana mah hese. Kudu neangan deui anu duaan mangkaning teu nyaho ka mana losna da teu puguh jalanna. Waduh bingung atuh Raden. Nak kedah kamana milarina atuh margi upami kitu mah yakin sasaka penakna leuheung basa upami salamet kumaha upami meunang kasulitan di jalan mangkaning teu terang tujuanana deui. Ceuk Aki Antri nemongkeun kabingung da nya susah atuh lantaran moal tereh-tereh kapangi da kudu neangan heula bari jeung di alam siluman mangkaning para Ponggawa siluman oge harita teh teu sanggupeun neangan.
Dibere pertanyaan kitu para mitra Arjuna harita ngahulang. Tuluy nyarita, "Buka tu bingung abdi ge. Mangga nyangakeun ka aki. Margi dia yakin parantos teu aya naon kada dibikeun. Pami aya keneh malah tangtos moal ngoretkeun bakal dipasrahkeun ka aki." Ceuk Arjuna tegas. Manehna teu bisa naon-naon deui lantaran dua tawanan geus teu aya di dinya, malah manehna ge bingung neangan. Nya bantuan be atuh ku Raden kedah ka mana sun milarina? Ari aki buat teuing ka mana tawanan abdi teh? Buat teuing tos dugi ka nagara manusia, pantos puguh punggawa di sakitu lobana, teh nu bisa manggihan. Ka mana deui atuh da yakin upami aya ge di nagara ieu mah moal burung kapanggih? Jawab Arjuna beuki tegas, dina hatena rada keheul sabab manehna jadi katempuhan. Bu, kumaha atunya? Aki ge jadi bingung ye teh Raden. Cek Aki Antri bener-bener ngerasa bingung jeung melang. Lantaran geus kitu mah hese nyusulna da teu puguh teu nyaho jalana. Di nagara siluman teu aya ka nagara manusia can anyog, lapur matak bingung sarerea. Sarerea jempe pada ngahulang mikiran dua manusia nu leungit. Aki Antri ngerasa taak Arjuna bingung pisan, tapi akhirna mah Aki Antri nyokot hiji kaputusan pok ngomong ka Arjuna. "Ayeuna mah kieu we atuh Aden, aki teh bade maluruh bari mulang ka nagara. Ngan lamun ka dieu kaparengan aya dua jalma enga-enga pulangkeun ka lemurna. Margi ari kitu carana mah aki teh hariwang sok sieun di dieu teu aya, di nagara manusia teu aya, tah sieun kitu aki teh." Ceuk Aki Antri bari paroman bener-bener alung. Sabab ngarasa hariwang bisi anu duaan teu kapanggih mangkaning hese geus teu aya di dinya mah. Nya mangga ari kitu mah keun lamun kapanggih di nagara ieu mah moal bakal dijajabkeun ka lemurna. Ngan tangtu abdi bakal minta tebusan. Sabab dua jalma di dieu geus ngariweuhkeun ka sarerea. Malah geus ngabingungkeun ka abdi, ngageunjleungkeun ka nagara. Ngan kumargi ningali aki abdi kapaksa ngantep ka eta dua jalma. Sabab abdi ngarasa yakin yen kalakuan dua jalma teh sapuk sareng manah aki. Jawab Arjuna. "Puguh atuh Raden. Aki mah teu ngaharepkeun ku jalan kitu, sabab sajabana teu sopan teh, oge matak ngariweukeun ka sarerea. Aki mah teu hayang kikituan, hayang aman bari salamet sarerea tah kitu." "Nuhun Ki, abdi percanten ka Aki. Mangga wilujeng angkat, muga-muga bajilun jeung si Ading sing kapanggih di jalan ku Aki." "Nuhun mangga atuh Raden, Aki teh premios." Aki Antri tuluy nangtung. Sabada amitan tuluy ningalkeun karaton. Tadi namah ku Arjuna rek dijajabkeun deui ka nagara manusia, tapi Aki Antri nolak sabab rek bari neangan nu duaan teh. Saterusna mah Aki Antri leumpang sorangan mapai jalan gede. Aki Antri leumpang bari neangan Bahjilun katut Ading. Dina eta waktu kacida matak bingungna pikeun Aki Antri. Lantaran timbul rasa was-was jeung teu percaya kana ilapat nu katarima. Nurutkeun implengan basa di imahna yakin pisan, Bahjilun jeung Ading aya di nagara siluman keur nanangan katunggaraan. Tapi ayeuna bet teu aya buktina, nu duaan teu kapanggih di eta nagara. Tapi Aki Antri teu beak harepan, tuluy lumampah kalayan pinuh ku pangharepan. Susuganan aya milik bisa tepung jeung nu duaan, dina lumampahna apik naker salilana waspada jeung rancingeus bisi aya balai anu bakal tumiba kana dirina. Ngan sajeroning leumpang teh teu boleh ngupat. Ngupat ka Bahjilun jeung Ading bet asa ngajengkelkeun pisan. Nah, menika malinaan teuing barudak teh matak ngahariwangkeun ka kolot. Nanaon make jeung los-los ka dieu ari teu nyaho jalanna mah. Mun geus kieu jadi matak riweuh ka sarerea matak ngahariwangkeun ka aing. Mun aya keneh di nagara siluman kumaha lamun geus eueuh. Sabul lamun ti dieu geus balik bari ka alam manusia teu tepi, ieu teh hiji kajadian matak leuwas, bakal cilaka pikeun dirina. "Dilun Ading di mana atuh anjeun teh ieu Aki keur neangan?" Kitu ceuk Aki Antri. Dina hatena bari tetep leumpang kalayan tenang gawena rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Salilana teu waleh nalingakeun kana kaayaan nu diliwatan, bisi nu duaan teu kapanggih. Kota siluman geus ka para mitra, kota siluman. Ai di urang mah kota metropolitan, ieu kota siluman para mitra. Kota siluman geus kaliwat, lembur-lembur ge geus kasorang. Ayeuna Aki Antri mimiti nyorang jalan nu lempeng, nu ditincak ngan keusik jeung keusik wungkul. Malah beuki lila tatangkalan teu katempo, tungtungna anyog ka nagara keusik. Nu lega satungtung deuleu upluk aplak, langit ciga tepung jeung sagara keusik, taya tatangkalan, taya gunung, taya naon-naon, iwati keusik jeung keusik nu ngeplak bodas.
Aki antri para mitra teu melang teu hariwang kana dirina tetep teger jeung waspada. Tuluy lempang bari neangan duaan tepung ka pengkoa tapi tuluy bae lempeng ka hareup. Bari teu oleh rancingeus lamun tema aki antri boga niat balik harita teu kudu jauh lumampah cukup ku peureum bari mapatkeun jampe. Tapi aki antri hayang manggihan heula nu duaan nu akhirna tuluy lempang ngambah sagara keusik nu legana upluk aplak. Waktu nah para mitra sadaya.